Bisi Aya teh tuh heeh. nya tuh puntennya aja mangga aja Nyasa assalamualaikum. kayak bakal dicegat di ieu ieu di tukangan sakola di pipir. Sok dicegat deh. Saya kene ya. Oh aya sok dicegat ke balik ngaji. Ya, Dicegat omah. usaha. Aku itu sok diarah ke teh pas jalan ka balik ngaos. Sawi ya saya nyumput di cekenonong mah. Nyumput di cekena mah kala ece disebut gambar baju cenah. Neng gigis nah eta baju temen saya gambar ini cenah. Da ece mah leutik ya neng gigi nyumput di tukangan ece kala ece siga baju gambarna. Cecek Kah? rusuh ya nongnya bade si sindiran tapi aya hiji ya. Hiji atuh daripada hiji mah mending Nana yang mana mending eta we. Astagfirullah. Nana Nana yang putih. Nana yang putih. Real. Ore. Nana yang mana? Aduh dak yang mana? Tadi celana. Mana yang tadi celana? Tidak yang itu, tidak yang itu. Dua-duana tanpa celana. Meniras. Ayah duda tadi celana. Ayah duda tadi celana rek naraon atuh ya. Nih hoream. Bayangkeun. Gareuleuh Gareuleuh. Ih, duda tadi celana. Pasti hangat. Hoream. Bari sari dongdang we. Bari darongko tadi celana naon? Ni mung ya hoream. Tadi celana. Geus ieu jadi ngabahas tadi celana ieu teh. Tuh jadi we cahayang merosot kieu. Astagfirullahaladzim. Sodkeun deui. Punten Kang Jali. Kang Jali tadi celana. Ayah teh Kang Jali. Kang Jali mah di celana wae atuh ieu. Nih sok ka mana wae. Mending ngadadak bari jeung ibu-ibu kayak nguping teh di celana mah. Langsung. Mending hararipet kanu ke celana mah ya. Teh ai di Cilombang langsung tingkar orejat. Mana cenah nuntut di celana. Langsung hararudang di gedean radio teh. Ada di celanaan. Naon manya radio di celanaan. Aneh-aneh wae. Ih, di gedean maksudnya teh. Di gedean jero celana jero celana. Radiona ya. Ih. Nah, jadi iya, sok mana wae. Tuh mama ibit ge biar rek balanja geus nepikeun kagang balik deui ngadenge langsung nah saya teh di celana lompat langsung. langsung dibadagan ieu mah radiona. Geus lain kanu si celana lain kanu celana ya. Radio geus ngobrolkeun duda mah geus. Ieu terek sini rek duda teh di celana yang dibahas teh. Nih hoream. Gusti. Teh tini jam ni atoh abong eueuh salah. Abong ka alitna eueuh cenah nya. Heeh, ti iseun cenah eueuh teh di celana mah pokna teh. Itu. Ti iseun teh mun teh di celanana asup kana kulkas tiis ya. Ari teh tini sok ane. Dua dinten hujan tuh jadi tegaring eta celana eta jadi teh di celana. Tuh neng Gigi mah da jarang di celana cek Kang Alek eta mah. Lah, ya Om Alek Nah, ari wae sok ka mana wae ngobrol teh ngobrolkeun duda, ieu mah lain Neng Gigi. Duda yang mana yang jadi celana? Neng Gigi mah da emang sok make rok, ya. Ngantara di celana. Celana. Tadi ada di Apal. Ini siga ece wae nanaon teh. Nah, sok-sok beureuh siniran ya. Om Alek bisi ngantosannya. Hiji we dah loba-loba teuing celanana ge hiji. Ai dudana dua mamanya semua mahi. Duda yang mana anu ka Medina, duda yang mana tuh di celana. Nya geus dihasapkeun teh. Anggar we kana duda deui teh di celana. Hayo we balik deui kana celana. Geus ya. Sana. Geus. Ayo. Cok. Geus beak seurina.
Sok beakeun lah mung bisi gagal ke di tengah-tengah dar kete kanu Centong calana. dimusikan, Cek. Sok ngareng heula. Nah, gitu. Geus beak seurina. Geus tong diinget-inget si calanana geus ya. Terus diperiksa da di salana. Nah, nu dipariksa teh. Kaget. Da cenah ning gigit ora dicarana, teh kaget lah. Lain Celana bener. jeung geus mariksa. Geus dipariksa langsung karagap. Kacau. Kacagap. Ayaan. Ayo. Bisi hiber. Ngomong dan tuh hibur Oh nya. Bisi we kitu. Naplok merenya. Ya kan sambil jeung cece oge. Gareuleuk. Geus sak buru ya bisi. Hai. Anu lain-lain batur pikiranna. Maksud aja mah ngobrolkeun calana. Udah lumpat na kamedina di mana tuh di calana. Geus moal balik. Geus apa rek belah dinya lompatna. Geus nyaho. Entah sana. Hiji eta. Tuh. Allah alhamdulillah. Kuda lompat ke astana gitu. Kuda mana anu lompat ke astana eta duda nu mana anu ke dica. Iya, Gusti, ya. Lain tadi calana duda lompatna ka Medina, maksud teh hiburan. Kanu calana. Kanu tadi calana we ngabahasna teh. Geus watir tuh Mama Erna tingali. Mama Erna wilajeng siang Om Alex. Cek Kang Apip oge nembe nya. Tadi calana deui. Hah? Kumaha Kang Apip? Nah maksudnya Kang Apip ya? Nya tadi calana nih, kadung gua cari tarima telepon hoream. Palingan asa mulak tadi pas Kang Apip asup teh, asa hareudang geus teh. Panas si goreng tadi calana gitu nya. Tingali Kang Apip ku aja mah. Parosotkeun geura. Geus ya.